aya babaturan ngomen dina komenan teh aya kitunya nyebutna teh ari urang kumaha atunya asa kieu gitu ta. Jadi maksudna mah intina mah meurna dina masalah ayeuna kawin rumah tangga meurnannya eta meurnan berarti kaayaanana gitunya. Dari ngaran kawin mah gitu duka ada ku urang ge henteu kaalaman mudah-mudahan ulah lah sing aya dina kasalamatan dina kawarasan jadi meureunan kieu nya. Jadi asa kieu meureunan geus kawin teh gitu tah. Nya dalam artian meureunan ayeuna mun arek neangan gitu tah, neangan ti pamajikaneun, neangan pasangan lah gitu tah. Tempo we tina juru anu opat heula gitu. Tina juru anu opat teh pilih kana salah sahijina anu paling pokona namanya eta agamana sing alus. Ngan mudah-mudahan sanggeus meunangna agama nu alus nu tilu kacokot gitu tah. Geus meunang gitu tah agama anu alus teh anu tilu teh kacokot gitu. Maksudna agama anu alus teh lain berarti ayeuna wah pinter lah karena masalah agama nya amin gitu nya dari dalam artian berenang. Jadi nyaholah bahwa yen kasalaki teh berenang kudu nurut salagi ka aya dina alus nurut gitu tah. Ka jadi salaki teh gitu merenannya. Salah sajenangan merenan wajarna di awewe mah aya manja-manjaan eta mah dengaranna ge awewe wayahna urang gitunya ngan alus we pokona malah gitu tadi na agamana gitu saeutik ilmuna na oge dipake gitu tah tak gitu. Jadi kana intina deui ayeuna sing alus we dina agamana gitunya mungan mudah-mudahan meunangna alus dina agama teh aya leuwihna we gitu tah anu tiluna mudah-mudahan jadi leuwihna nya jadi geulis teh nya beunghar nya alus dina turunanna gitu tah. Lah mudah-mudahan ngan meurna dina rumah tangga geus moal ngalakon kot henteu pasti aya paket rokna mah da senok oge tara paket rok jeung anu sejen kitu tah anger we jeung babaturanna anggot ieu anu disebutkeun geus rumah tangga jadi saimah ngamoal jauh deui piraku ayeuna paket rok jeung nu jauh anger we jeung anu saimah gitu tah ngan silih wajarkeun silih hampura silih wajarkeun ulah padugang degeng ulah pabedegong gitu pada ngarti silih ngarti gitu tah. Heula gitu intina ngan ayeuna meureunan kaayaan geus kitu da kagok meureunan rek dituluykeun kumaha gitu tah. Neangan geragiru mengpengaruh keneh geragiru teangan deui lah semangat nyeun turunan